Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng mitra dongeng anyar. Carios kalayan judul Tarungna Dua Jawara, karangan Bapak Sukandar Diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Ieu teh kantos didongengkeun ku para sepuh atanapi ku Abah Awi di channel Mitra Dongeng Mang Barnang. Sakali deui Mang teh nyandakeun carios dongeng kalayan judul Tarungna Dua Jawara, karangan Bapak Sukandar nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos atuh mitra sadayana, ayu sok marangga kasadayana. Kolebat nu kelempang teu beda ti kalangkang. Keur mah kaayaan ti peuting najan ngemprai caang bulan oge teu bisa disasarwakeun jeung ti beurang. Turug-turug dina lumakuna teh kacida pisan gancangna. Mun nasabah upama kabireungeuna ukur kokolebatan oge. Srog kalebur magung, embong imah-imahna tacan pati gegeg. Curingkang kahareupeun hiji imah nu pernah sisi balong handapeun tangkal kalapa. Nenggang tinulian reug ngarandeug jen nangtung panona teu weleh gular giler nitenan kaayaan sabudeureunana, tapi sidik taya nanaon. Sabada manehna ngagorowo mengpeung caang bulan. Hanca anu can anggeus teh hayu urang tuluykeun deui di tempat nu sasari. Ditunggu ayeuna pisan ku kaula di ditu. Teu nunggu heula jawaban, curelat bae manehna ngejati dinya. Langsung moro ka Tegal Barujati. Mitra kaum dangu Pak Haji Sabana nu digerowokanana harita teh tacan sare. Uguh we sora nu ngagantawang di buruan teh mani nong toreng kadengena. Geus kulunyung deui bae Pak Haji Sabana bari ngareret ka bojona nu memang sarua pada tacan sare. Nuhun, kumaha atuh Kang Haji? Cek Bu Haji ngandung kahariwang. Tuku kumaha? Kapaksa kudu diayonan. Pak Haji Sabana bari jung cengkat rap make pakean sing sarua bodas. Sanggeus beres Ojengkang ngarongkong bedog nu digantung dina paku. Sep dibabaskeun kana cangkengna. Dihalangan ku sarungna. Geus kitu pop kana sorban tuluy disampaikeun dina tak-takna. Nakumaha cenah kahayangna Ki Arnasik teh? Bu Haji ngagarendeng satengah nu nanya ka dirina pribadi. Kahayang nama kudu aya nu ngababatang salah saurang. Boh akang, boh manehanana. Kakarang ngarasa sugema. Ayeuna mah doakeun bae akang. Rek indit Pak Haji Sabana bari ngareret ka Bu Haji. Nuker emo keneh di lawang anggon. Satia mah elingkeun we atuh Kang Haji. Cek Bu Haji bari neuteup seukeut ngandung pamerdi. Teu sirikna saban amprok oge.
Teu boleh dijendrekeun. Yen kitu peta teh kaliru. Tapi ki Arnasik tetep bae neugtreg. Keun bae. Geus keur saning nu maha kawasa meureun. Pasendatan jeung manehna teh kudu dibawa kana liang kubur. Kitu we. Eta mah Nyi Haji. Ulah kurang-kurang yang ngaduakeun. Heug atuh. Akang rek ini. Paribrai Pak Haji Sabana mukakeun pantau. Memeh turun ka golodog. Pak Haji teu poho ngucapkeun heula bismillah. Geus kitu mah jorelat, culung, luncat kaburuan, pelesat, karales sakedeung ge jirimna teu katembong. Kahalangan ku tatangkalan nu rajeg di jero lembur. Anjog ka Tegal baru jati. Geus nyampak nu ngajega ngadago lawan. Nu tayalian ti Pak Arnasik nu padumukanana di Gunung Leutik. Srog, aduh hareupan. Sajongjongan mah taya nu lemek sakemeng. Ukur sorot panona bae teu beda nu keur ngadu teuteup. Teu sirikna nanceb nembus kana heherang panon masing-masing lawan. Mun panon Pak Arnasik ngagebur hurung ngebrehkeun nu keur dieusi ku amarah nu ngababala. Sorot panon Pak Haji Sabana mah sabalikna. Dina ngagemburna teh semu-semu nu ngagenclang ngagulimeng. Dieusi ku daya komara jeung wibawa nu lain jore-jore. Saeutik oge teu ngebrehkeun nafsu amarah nu ngababala jeroeun dadana. Syukur Andika datang Sabana. Tandaning masih kene ngabogaan hate lalaki. Pak Arnasik ngamimitian muka carita. Ngaran-ngaran anu diondang Ki Arnasik. Pasabira ku upama kaula teu nemonan. Ngan hanjakalna teh pangundang Andika ieu ngan saukur pikeun ngabudalkeun amarah. Cacakan upama ngandung maksud pikeun mengkeutkeun deui tatali silaturahmi nu kungsi udara mah. Kaula teh lain deui bungahna. Pak Haji Sabana nembalanana leuleuy. Masih kene butuh ku tali silaturahmi kitu Andika teh Sabana. Pak Arnasik nanya tereugeus. Nya atuh puguh Ki Arnasik. Ngantengkeun tali silaturahmi tah apan mangrupa hiji kawajiban nu geus digariskeun ku pangeran. Atuh upama seuk urang ngalenyepan kasauran Kanjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Abu Daud. Geuning cenah mumusuhan leuwih ti 3 poe oge geus teu diwidian. Hartina dilarang. Bontong ngahuntu Sabana. Pak Arnasik ujug-ujug ngagantawang barinya kakak. Pinter nyarita mah. Tapi kumaha kanyataanana? Cing gunakeun uteug teh. Saha nu ngamimitianana? Nu ngajadikeun pegat hubungan kaula jeung Andika teh. Coba pikiran. Andika teh lain bae geus ngancurkeun panghareupan jeung ngaruntakeun hate kaula. Tapi oge geus ngawiwirang kaula di hareupeun balarea. Eukeur mah saeutik ge teu nyangka yen Pak Arnasik bakal kitu pamolahna. Kadurug-durug dilakukeunana estuning kacida cepetna. Beunang disebutkeun teu bisa dituturkeun ku Panenjo. Ukituna geus teu bisa disingkahan deui. Cedak bae careham Pak Haji Sabana. Belah kenca dikempur satakeurna. Aduh, Pak Haji Sabana nepi ka ngegero bari badana ngajeregjeg rek labu. Tapi tacan ge manehna bisa ngajaga kasaimbangan badana. Pak Arnasik geus nyusul tepus ku kempuran peureup kenca. Patutur-tutur jeung nyebrutna peureup katuhu. Duk. Salah deui palipisan katu careham Pak Haji Sabana. Geus teu bisa disalametkeun. Kebut
Curalit, Pak Haji Sabana nepi ka ngacungkel cumpalik aseupan. Tapi akhirna langsung nyelegedeg deui teu sakara-kara. Montong kawas doger monyet kalakuan teh. Sabana, iraning oge digebah. Pak Arnasik ngaheheh nyeung seurikeun. Ya bener Andika teh kalangsu Arnasik. Tetelah hate Andika teh teuasna alah batan batu karang. Sakitu ku kaula teh teu dilawan. Lantaran ari kaula mah pantrang pikeun miheulaan narajang. Pak Haji Sabana ngawaweleh. Kumaha Sabana? Tandaning hate kalalaki deuleu. Balikanan didinya. Bet kawas ngabogaan hate hayam kabiri. Yo, dulu. Ari wani ngajalankeun pagawean mah kudu wani tanggung jawab akibatna. Montong kalaka ngalobakeun biwir. Ngan samata-mata nyieun akal tareka pikeun ngepeskeun tanggung jawab. Tak kitu gawe teh teu beda teh hayam kabiri. Sabana. Kalaka gagana tapi hate koyo pos peot. Pak Arnasik ngagantawa ngesek-ngesekeun. Hai. Kalau kabeuki ngeurus caritaan Andika teh Arnasik. Didenge-denge teh lirwa jidrag-drag kana keusik. Nafsu Pak Haji Sabana geus mimiting usia. Haram deuleu. Pikeun si Sabana mah lamun kudu ngabogaan hate. Adawa kalakuan saperti hayam dikabiri Arnasik. Satadina pangna kaula kekeh nyarita ke laki heula teh. Sugan we Andika masih kene bisa dibawa bener. Tapi ari kekeh negdreg mah kumadinya. Ku kaula moal burung diayunkeun. Sakarep Andika pasti baris diladenan Arnasik. Pak Haji Sabana Akhirna mah beak kasabaranana. Da kudu kitu tandang lalaki mah Sabana. Atuh geura beakeun deui peureup kaula. Pak Arnasik bari ngagak. Sarta ngan sebrut bae manehna ngadiuskeun peureup-na. Ngahiuk bangbaraan. Bae Arnasik. Sagarep Andika di ayonan. Ayo. Duk. Peureup Pak Arnasik dipapag gudampal leungeun kenca Pak Haji Sabana. Nu saterusna ditempelkeun bari rada diteueulkeun. Tapi harita kene oge ngagentak Pak Arnasik nyusul tepus ku gempuran peureup kencana. Rek ngagejrot kana beungeut. Ngan bae Pak Haji Sabana teu eleh gerak. Sakilatna keur manehna geus hasil ngalalepkeun badana. Dina gerakan monyet rengkot badana ngarandeg bari rada nyerong 45 derajat ka kenca. Dek! Digelang Pak Arnasik nu katuhuna. Nu tadi ditempel teh dicentok satakerna. Nu dibarengan ku nyebrutna peureup katuhu Pak Haji Sabana. Gempurna sodokanana nu teu salah deui ngahanca hulu angen Pak Arnasik. Wanu akibatna lain deui hebatna. Duk. Pak Arnasik ngahanju. Badana nepi ka ngalayang ngaliwatan sirah Pak Haji Sabana. Akibat centokan leungeun kenca Pak Haji Sabana nu memang kacida rosana. Gebut. Akhirna Pak Arnasik ngajapapang. Sarta masih kene untung beungeutna teu ngusru kana tani. Lantaran badana katahan ku jumplukan jujukutan. Nu tinggal rumpuk ti ditu ti dieu. Tapi lantaran ngaran-ngaran jago lain sakatiga. Harita keneh oge ngagentak Pak Arnasik ngagurinjal deui. Ari ceuleugedeg
Bari pelesat bae nyampe ke hareupeun Pak Haji Sabana. Bari hiuk pereupna ngadius. Plos! Ukur ngahanca angin. Lantaran nurek digempur geus ngajorelat manten pindah tempat. Bareng jeung eta, heat Pak Haji Sabana males narajang. Ngahembatkeun tenggelanana rek ngahanca punduk. Plos! Sarua pada-pada ngageblos. Lantaran Pak Arnasik rikat naker narik suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Breh, badan Pak Haji Sabana hareupeunana semu-semu nu ngajurung gunung. Aya aling-aling nu ngahalangan. Teu talangke deui, pelesat bae Pak Arnasik nyampeuk bari langsung ngagempurkeun dampal sukuna. Rek ngahanca ke kemplong. Orok haya Pak Haji Sabana ringesna lain lumayan. Ngegentak manehna depong bari ngaheatkeun leungeun kencana kagigir pikeun mapag gempuran dampal suku lawan. Ngan bae Pak Arnasik oge nyaho diringes. Satekah pola rikat narik deui dampal sukuna. Pelesat badana ngajaul ka luhur. Langsung ngalayang kaluhureun Pak Haji Sabana. Sedengkeun dampal suku katuhuna geus diancokeun pikeun ngagempur sirah lawan. Tumarapna ka Pak Haji Sabana nu memangna geus ngabogaan ijiran yen sirahna rek dijieun sasaran. Ngagentak manehna ngageblakeun awakna ka tukang ngawangun pasangan maung ocon. Kukituna kapaksa Pak Arnasik kudu ngabolaikeun pamagsudanana sarta badana terus ngabelenyeng ka hari. Lantaran upama seug dampal sukuna keukeuh digempurkeun, ulah-ulah mamalana baris malindes ka dirina sorangan. Teu beda ti oray nyampeurkeun paneunggel. Dina jeligna deui Pak Arnasik nincak taneuh. Satuluyna ngagentak malika tukang. Breh teh, Pak Haji Sabana oge geus nyalegedeug deui. Satuluyna sebrut bae Pak Arnasik miheulaan narajang. Hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna kalawan dirina hayang aya dina kaunggulan. Tapi Pak Haji Sabana oge kitu pisan kahayangna. Sarua pada-pada hayang aya dina kaunggulan. Kukituna Pak Haji Sabana ngagentak ngolebat nyingkahan panarajang. Sarta dina malesna geus teu kudu dicaturkeun deui kumaha hebatna. Tumarapna ka Pak Arnasik kudu bener-bener meres tanaga nu dibarengan ku kawaspadaanana. Tapi nya eta da puguh itu ieu pada-pada ngamilik ilmu panemu nu lain jore-jore. Sakali ieu mah duanana ge taya nu kabenangan. Anu akhirna srat bae Pak Arnasik mesat bedogna. Atuh Pak Haji Sabana ngagentak ngudar sorbana. Kolebat seseukeut bedog nyampeuk rek nyabet beuheung. Lep Pak Haji Sabana ngareundeg sagemlengna dina gerakan monyet rengkod. Kolebat leungeunna nu kenca ngaheat ka luhur. Dibarengan ku leungeun katuhuna ngagebutkeun sorban kana suku lawan. Duh! Digelang Pak Arnasik nu nyekel bedog beunang dikepang. Garewel! Sukuna nu belah katuhu kabeulit ku sorban. Det! Dicentok satakerna. Teu hese beleke deui. Koleab! Blak bae Pak Arnasik ngabebengkang. Aduh! Pak Arnasik nyarekan. Gurinjal manehna hudang sabrut dina gerakan babad pacing. Bedogna nyerepet rek ngabudal badiekeun eusi kadut lawan. Corelat Pak Haji Sabana jingkrak dina gerakan hap-hap pindah. Beri ngebutkeun deui sorbana rek meulit beuheung. Tapi Pak Arnasik rikatna keur ngabalieurkeun beungeutna nu dibarengan ku ngagilekeun badana ka belah katuhu.
Nu dituturkeun ku badogna ngaheat ditigaskeun dina gerakan kepang. Los! Ukur ngahanca angin. Lantaran Pak Haji Sabana geus ngajaul manten kaluhur anu saterusna nyerong ka belah kenca. Sedeng sukuna ditejehkeun dina gerakan kuda beger. Ceduk! Salah deui ngahanca puhu ping-ping. Jadah! Deui Pak Arnasik nyarekan bari awakna meh-mehan ngajengjehe. Tapi najan kitu satekah polah ngagentak manehna malika gigir. Bleh tonggong Pak Haji Sabana nu kakara pisan nincak taneuh. Modar Sabana! Pak Arnasik nyorowo. Corelat manehna nyampeg bari ngahambatkeun bedogna. Paparahna rek nigas beuheung. Tumerapna ka Pak Haji Sabana. Memang geus ngarasa yen diri keur diancam bahaya. Sacara untung-untungan ngagentak maju salengkah bari ngalegotkeun badana ka belah ke katuhu. Bres, bedog Pak Arnasik ukur ngahanca taneuh. Sabot kitu kilek Pak Haji Sabana mali. Meh bareng jeung gerakan Pak Arnasik nyabut bedogana tina taneuh. Langsung disabetkeun ka gigir. Puguh we tumarapna ka Pak Haji Sabana. Lain deui ngaranjugna. Ngan untungna manehna masih keneh kaburu nyabetkeun sorbana. Satuluyna ngakuriweuh ngagubed kana bedog. Montong ngalobakeun pamola Sabana! Arnasik nyorowo. Curela! Dampal suku nameta jebrod. Salah deui ngahanca beteungna Pak Haji Sabana. Oloh! Daek teu daek kapaksa Pak Haji Sabana kudu ngagerung. Olea blak nang karak bengkang. Sorbana pageuh dicecekel ka bawa labu. Cekau lagi modar Sabana! Arnasik mani haripetna keur ngahembatkeun bedogna. Orokaya Pak Haji Sabana oge moal mikeun upama kudu jadi korban bedog mah. Kukituna rikat manehna ngakurinjal. Bari langsung nyabetkeun deui sorbana. Gerewel teu salah deui meulit kana bincurang. Det dicentok satakerna. Aduh! Leap blak Pak Arnasik badana ngagebleg ka tukang. Oh, gampang nyabut nyawa teh Arnasik. Tacan nepi kana mangsan ajal mah. Malakal maut oge teku tejang jijelud. Pak Haji Sabana bari ngagentak nyelegeudeuh. Pak Arnasik teu nembalan. Tapi ngagentak manehna ngakurinjal hudang. Ari celegeudeg ari sabrut bae narajang ngabarengan amarahna nu beuki muntah-muntah jeroeun dada. Ngantukna der deui saragotna teh leuwih-leuwih. Da eta we cacakan ti peuting mah ebreh jujukutan nuka rabut jeung akar-akar nu mani raraceng kasepakan. Geus puguh rungkun-rungkun rarebah kaluluh. Atangkalan laleutik pating dorok-dok pareunggas. Kadupakan kunu keur galungan. Meunang sawatara jongjongan. Katembong nu keur patelak bitotama teh mimiti cebleh jiga anu rek enggeusan. Gerakanana henteu saperti tadi hebatna. Tapi kanyataanana mah lain kitu. Lain jiga anu rek enggeusan. Lantaran itu ieu oge ayeuna mah geus pada-pada ngarobah tata cara bitotama.
Najan bener katempona jiga anu aim, tapi jurus-jurus tutung kusanana tetep mangrupa bahaya nu lain enteng-enteng mamalana. Pikeun masing-masing lawana sajabana pinuh ku gerak tipu oge kaambehanana geus teu kudu disingkahan deui, tetep ngarupakeun ancaman-ancaman anu matak mateni. Bisa ditilik di titenan upama mireungeun samberan-samberan jurus-jurusna. Tarik-tarikna teh angina bisa nyoyagkeun dangdaunan jeung regang-regang saliara nu ngagegedeg bisa kuliringeunana tempat nu dipake galungan. Tapi nyeta puguh duanana oge beunang disebutkeun jawara-jawara anu kaitung kahot, padet ku elmu panemu lahir batin, sakitu geus sababaraha jamna ditotama teh tacan aya tanda-tanda aya anu rek kasoran jajaten. Ngong kadenge kong korongok hayam sakali. Ieu masih keneh jojoh bitotama ngadu jajaten jeung wewesen rebut hirup begalan pati. Nepi ka saha Ciparai mah nyaho naon-naon anu karandapan ku kaula harita anu dilantarankeun ku pola Andika. Kitu patanya nu dimaksud ku Andika ngantengkeun nali silaturahmi teh. Puguh giletah mah teu tulangan sabana. Tapi kanyataanana Andika teh teu beda tigang garangan nu dibunian ku bulu hayam. Parnasik terus-terus ngegantawangan. Sedengkeun curugna mani jeceng-jeceng bae. Balas dipake nunjuk-nunjuk kana irung Pak Haji Sabana nu aya di hareupeunana. Kapan ti heula-heula oge kaula teh geus menta dihampura tina perkara eta teh giarna sih. Mun teh mah tindakan kaula harita dianggap salah, kapan geus aya puluhan kali kaula nganyatakeun tarima salah sarta menta dihampura ka Andika ngan sabalikna Andika nu keukeuh pateukeuh ngagugu nafsu. Teu daek ngahampura ka anu geus ngarumasakeun salah. Sok padahal pangna kaula harita kitu gawe teh lantaran kapaksa bongan Andika sorangan. Gue jadi bantrok jeung kaula. Nanembalanana teh Pak Haji Sabana tetep lirih. Nu dimaksud sugan we Pak Arnasik bisa lilirkeun tina kakaliruanana. Ya, tapi Andika taya pisan ngeledanana mentingkeun diri sorangan. Barina ge geus we perkara eta mah teu kudu diadu renyomkeun deui. Sabada ciduh moal bisa diletak deui. Ayeuna mah sanghareupan we kaula pikeun ngarengsekeun hanca nu tacan anggeus ti heula. Nyaritana kitu teh bari saprut bae Pak Arnasik ngagempurkeun pereupna dina jurus timpug. Nya bener murugulna keur Arnasik. Haji Sabana bari rika cingkrak nyingkahan panaraja. Tapi gerakan Pak Arnasik tetela mata gegemeueun nu nyang hareupan. Harita keneh oge ngagentak manehna ngagilek nyerong. Srap maju salengkah bari langsung ngagempurkeun deui pereupna. Tabarlanan Arnasik teu hade ngagugu nafsu. Haji Sabana nyorowo. Curelat manehna ngajaul ka tukang. Celek ngajega rada anggap. Naon? Dedengean teh sabar. Arnasik muncereng. Nya,
keatulanan amarah teh ulah diumbar teuing. Rek ngajukeun syarat. Nya. Naon? Oh, pasendatan teh leuwih hade urang eureunnan we Arnasik. Daya baedahna. Uma. Ade urang eureunnan sabana. Tapi engke di mana salah saurang geus aya nu ngababatak. Lantaran panghina Andika baheula ka kaula. Bisa dipupusna teh iwal ti kudu ditebus ku nyawa. Nyawa Andika atawa nyawa kaula nu kudu leupas tina kurunganana. Nyaritana kitu teh mitra. Bari langsung Pak Arnasik nyampe ka hareup. Deui-deui ngakempurkeun pereupna. Kebenang disabaran geuning Arnasik. Tapi najan kitu, hatena ujug-ujug manco teu galider. Mojang implenganana teu weuleh kokolebatan kumalayang dina biwir panu. Paribasa peureum kadeuleupeun tak karasa teh sanyana. Mun peuting kabawa impi, mun beurang kabawa gundam. Gambaranana teu bisa leupas. Leket masket ngeusian figuran hatena. Pantes rek kitu ge lantaran mojang panyelekanana. Estuning mojang mencrang lain kaulinan. Ngaranna Nyi Rahmah. Nenehna di mamah-mamah. Pepetetanana pakarta urang bojong. Ari Nyi Rahmah teh beunang disebutkeun hiji mojang. Nu kakara pisan bijil mulu bulu mayang. Turetami banda wanda daya pangemat. Nu mata kiung lalanjung puyang-puyengan. Pikeun bujang-bujang nu leumpeuh yuni mah. Kukituna mah kaharti. Upama sabangsa nyiruan jeung bangbara teh saban poe oge teu sirikna napuk ting hariung. Paparahna mah pada hayang bisa kalaksanakeun nyeusup maduning kembang malati bentangna kampung Bojong. Lain bae urang dinya na nu ngaheularan teh. Tapi oge tianggangna oge teu kurang-kurang. Upamana ti lembur-lembur parigi. Dio, sapan, jongor, uyung, jeung lembur-lembur sabudeureunana. Di antarana nyaeta Suhali jeung Arnasik, masing-masing urang Magung jeung Gunung Leutik. Nu pernahna kaitung jauh oge. Tapi najan kitu teu matak ngajadikeun puga galakuan. Carek paribasana peuting-peuting dibelaan kumarembing. Poek-poek su meleket teh lain bebenjon. Satungtung tayak halangan anu pohara mah. Kudu maranehanana teh ngencling indit ka Bojong. Nu pernahna kaleleun lembur Magung pentaseun kaler walungan Cirasea. Demi inditna tara nyorangan Suhali teh. Tapi sok jeung sobat dalitna nyaeta Arnasik. Ari kalakuan sarua deui Arnasik oge pada aya hate ka pingburih. Teu beda ti Suhali. Ngan nyaeta bubuhan jeung sobat dalit. Matak jadi saingan nanaun. Malah bos Suhali boh Arnasik geus pada janji pasini. Usaha bae cenah beunang maranehanana moal ngabogaan hate sirik pidik. Sumawana make dibarengan gugin dipikir belang bayah. Upama pareng Suhali cenah nu kagunturan madu. Hasil bisa kapalupuh nangtung ka Nyi Rahmah nu kempot pipi. Arnasik tangtu baris ngelehan maneh.
Mana kitu ge lain jodona. Atuh Suhali oge nya kitu keneh. Manehna ridho ikhlas bang balung bang timur caang bulan 14. Upama Arnasyik nu kabiruyungan ku milikna. Alah euy. Waktosna parantos teu kabujung. Mung hapunten bae kasyakumna masyarakat Pasundan adana pidana Sunda. Hapunten samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Uya usadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu barandos salaskribna. Sareng hatur nuhun anu barandos nge-like atanapi jempol pangresepna dah kitu mitra. Hatur nuhun kasadayana anu atos komentar oge. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu aratos aya mancona ngadangu kena oge. Itu dah mitra. Hatur nuhun kasadayana. Mung sakitu bae. Imang ayeuna bagian aki sok aki. Adi oke. Ujang. Iya cenah pamidan. Atuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.